Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Haturan mitra, alhamdulillah tepang dangu deui sareng Mang Barna, bagiakeun Mang Barna anu bade neraskeun hancagara pandongengna tina carios kalayan judul Randa Bengserat karangan Ki Leuksa. Mangga urang sami-sami lajengkeun deui wae. Sokah kabarayun sadayana. Hanca nu katuna deh upami telepat mah parantos dugi ka Teteh, ku teteh geus kasaksian. Kumaha sikap Kang Yunus kasih Sari. Ieu sidik pisan. Hate Kang Yunus geus kaancikan hiji rasa anu engkena bakal jadi racun kana rumah tangga teteh. Jelas pisan Kang Yunus teh aya pikir kadua leutik kasih Sari. Tah kulantaran kitu, teteh kudu waspada. Kudu bisa ngagunakeun kesempatan anu hade. Cek Susi capetang naker kawas aya nu mamatahan. Upami telepat parantos dugi kadinya, kumaha terasna mangga urang sami-sami lajengkeun deui wae mitra. Sok kaparayun sadayana. Omongan maneh kaharti Susi, tapi kumaha carana ngamangpaatkeun kasempetan teh. Suryani baluweng pikiranana butek. Mangpeng Kang Yunus eueuh, usir si Sari ayeuna pisan. Lantaran mun polisi kabur datang, bakal manjangkeun lakon, malah mah bisa ngalaman unggah balewatangan. Apaan tadi geus diusir, kurang kumaha? Kurang tegas teteh. Buktina si Sari ngajedog keneh di dieu. Sabab asa aya nu nang tayungan, sabab dibere hate ku Kang Yunus. Tah, kejadian ieu teh ngabahayakeun kana rumah tangga teteh. Sok usir si Sari, teu meunang diengkekeun deui. Suryani kapengaruhan ku Adi. Manehna teu bisa mikir kalayan tenang. Jung nangtung beungeutna geuneuk lir beusi atah beuleum. Panon beureum meni jaleer. Kakerot bari ngepeulkeun peureupeuna. Sari, nungguan naon sia teh? Hayo indit. Suryani nunjuk keluar. Panonna mureleng ka Sari nu inghak-inghakan nahan ka nyeri. Sirah berat tarang nyanyautan. Mangga nen, permios atuh. Sari teu malire kana pakean anu ngayang dina ubin. Jung nangtung meniru mangieung, murupanto bari nyusutan Cipanon. Susi nuturkeun bari kekerot, jerut turun kaburuan, kecerot, nyiduh bari terus nyarita. Awas ya Sari, montong luak liuk deui ka dieu. Kudu terus idit, rek ngaler, rek ngidul, bebas. Moal aya nu ngahalangan. Hayo, gancangan initna, hayo buru. Sari teu nemalan manehna ngeluk tungkul bari cari nakdak. Hate sedih jeung peurih alabatan digerihan ku hini sakarasan. Lempang asa teu napak, bumi alam asa dengdek, tetempoan pararoek sirahna berat jeung tenangan. Susi nolak cangkeng di lawang pakarangan, panonna murleng ka Sari anu beuki lila beuki jauh. Sanggeus teu katempo, Susi asup deui ka jero imah. Hatena bungangang, asa leupas tina Bang Baluh. Susi jeung Suryani dariuk ditepas. Ngaharuleng jiga nu beak dicaritakeun. Sabot jongjon kitu ka ameu bau hangit. Asa aya nu kaduruk, Susi mani curinghak manehna reuwas. Sok sieun kabel listrik aya anu kabeuleum. Nu akhirna mata kahuruan. Susi, bau naon ieu? Duka teuing atuh. Susi cengkat deg-deg lumpat ka dapur. Barang ngeret kana kompor, katel anu dieusi sangu ngebul meni mulek ku haseup. Horeng sangu nu tadi ditinggalkeun ku Sari tutung. Seuneu dina kompor jadi beureum, bijil haseup hideung pi kareuwaseun. Hah,
Dasar babu gejul teka palang geus paok duit nyari-nyara picilakaeun. Kumaha lamun kahuruan? Susi gegelendeng terus mareman kompor sarta sangu nu tutung teh dijahit. Naon nu kabeulem teh Susi? Sangu dina katel tutung manirenghek. Dasar si Sari mah teka palang gejul. Tatorogana keur lalampahanana teh nu matak kudu ngagugu kana papatah kuring. Tah kieu jadina teteh. Suryani teu loba omong koloyong deui ka tengah imah. Pipikiran beki kaweur dah hate leutik mah kaduhu ngusir Sari teh. Ngan rokaya taya jalan sejen iwati ngusir Sari. Heuleut sawatara waktu jebul Yunus datang deui dibarengan kedua anggota polisi nu ngahaja dibawa ka imahna. Bus tiluanana ka jero imah langsung ngayakeun papariksaan. Ngan hanya ka teu rengse sabab Sari geus eueuh di imah. Yunus geheraneun sarta nyalahkeun ka Suryani jeung Susi. Polisi oge nyalahkeun ka Suryani. Hampir-hampiran jadi kapapanjangan sabab Susi jeung Suryani rek ditarik ka kantor polisi. Tapi Yunus sabisa-bisa ngahalangan sarta nyabut deui pangaduanana ka polisi. Pasoalan tadi dianggap batal. Polisi tujuan karena usul Yunus. Ngan ari loket mah tetep dibawa ke barang bukti sarta rek ditaliti nu leuwih apik. Ku ayana kitu hate Suryani jeung Susi jadi teu teteg. Hatena teu weleh tagiwur. Anu pangsusahna mah Susi sabab manehna pisan anu malingna sarta manehna oge kungsi nyekel loket. Mun dipariksa sidik jari teh mah geus moal bisa ngangles. Akhirna polisi baralik deui. Yunus jeung Suryani tetulus ka undangan kalah ngaharuleng jiga anu kareurewasan. Atuh jebul Mang Damiri teh tas ti pasar teu wudu nimulkeun rupa-rupa pertanyaan pikeun Mang Damiri sabab aya anu teu beres di eta imah. Aya naon ieu teh agan maksakeun dumanya. Mantong loba tanya. Jig-jig geura masak teu kudu pipilun kana urusan dudungan. Sok buru. Susi nyentak atuh Mang Damiri teh mani murungkut. Hatena beki kebeku kaheran. Leos ka dapur maksudna mah rek nanyakeun ka Sari. Susuganan bisa nerangkeun. Tapi barang bus ka dapur karasa mani jempling. Jeung para buat acak-acakan sangu tutung ngebul keneh dina katel. Malah mah bau hangit minuhan dapur. Atau mani ngahuleng Mang Damiri teh beuki teu ngartieun. Ka mana Nyi Sari jeung deui nah ieu teh bet ayang-ayangan teuing. Palangi siang. Mang Damiri geus boga pikiran goreng. Sabab geus nyaksian sikap Susi nu bangun ijid ka Sari teh. Saenggeus nempo kaayaan kitu Mang Damiri kalengitan sumanget gawe. Keur mah capek tas ti pasar. Katurug-turug hatena melang ka Sari. Atuh harita teh kalah ngahuleng we bari nangkep tuur. Hatena kumalayang kanu can puguh karuhan. Malah mamake boga pikiran goreng sagala hayang mingat nuturkeun Sari. Tapi Mang Damiri kabur sadar yen manehna geus kungsi kedal ucap. Yen rek tetep satia ka Yunus. Satungtung kapake keneh mah tapi ka Sari oge inget wae hese pisan dipapalerkeunana lantaran geus asa ka anak pituin. Jadi gaganti anak anu geus maot. Lah bet aya-aya wae pikiraneun teh atuh naon sababna. Ni Sari teh make mingat mun diusir pedah naon mun salah naon. Da geus teu bisa dihampur dosana teh kitu atawa sangu tutung nu jadi sababna teh kitu. Cek Mang Damiri ngomong sorangan bari ngareret kana katel anu masih keneh ngebul sanguna tutung. Lain tidak urusan sangu tutung. Cek sora ti tukangeun. Gue Mang Damiri teh mending ngarenya gret ka tukang ari breh tetela. Susi nu nyampeurkeun ka Mang Damiri. Geuning enen. Mang Damiri leuwas.
soksieun omongan anak kadengeun ku Sari keur heueuh teh kitu. Tak kudu pikiran anu lain-lain Mang Damiri. Mang Damiri mah tugasna babantu ka Teteh Suryani. Tak ayeuna ulah mikiran si Sari. Da ayeuna mah ngan kadijenatna moal papanggih deui jeung Mamang. Kebaga tuh Mang Damiri teh ngarenyag. Sabab ngadenge kecap jenatna anu ngandung harti yen Sari teh geus maot. Dipaehan si Sari teh nen. Lain dipaehan, diusir tuh mantuda. Diusir? Peda naon den? Maling duit sadompet dipadog ku si bangsat. Tuh Teteh jeung Kang Yunus reka undangan tapi kagagal. Tapi geus we, teu kudu loba tatanya. Da moal aya gunana. Mending ke buru-buru masak kuring geus lapar. Da kagoreng sagu kalah jadi ruhak. Jeung deui naha ka pasar teh lila teuing. Ngaladog heula Mamang teh. Teu nen teu ngalah naon-naon Mang mah. Meser ieu we sayuran sareng kaperyogian sadidinten. Ngaladog teh lain ngaladog, tapi ulin ka mana bae. Sobon teu ulin ka mana bae mung ka pasar unggul. Jadi ka pasar teh ngadon ulinnya. Ari nen, apaan balanya? Bagas gandeng, sok-sok geura masak. Susi ngaleos deui. Katepas nepungan lanceukna nu masih keneh paadu huleng jiga anu pireu teu daraek ngomong. Ti harita kaayaan rumah tangga Yunus jadi harengeng lantaran karacunan ku pangaruh ti Susi. Jeung de Yunus jadi keheul ka Susi. Nu ucap-ucapanana jeung rengkak paripolahna teh matak jengkel. Teu sopan jeung sok sayung. Malah lamun cacarita sok asa pang benerna, lamun naon-naon teh asa pang nyahona. Dina sagala rupa teh mung kaelehkeun ku batur. Kitu numutkeun beja anu katambak ku Yunus oge sok loba anu ngabejakeun tina sifat jeung kasipatan anu ngaran Susi teh kitu. Akhirna Yunus jeung Suryani mineng pabentar paham. Rumah tangga mimiti haneut hareuy-heuy deukeut kana pipaseaeun. Nu akhirna pisan Yunus nitah init ka Susi. Sabab Susi nu dianggap bibit berwitna da samemeh aya Susi mah teu aya kajadian naon-naon. Gue Susi teh amekeun nyeri hate jeung jengkel ka Yunus, tapi teu bisa magar kumaha. Manehna kapaksa ini tinggalkeun imah lanceukna bari mawa koper dieusi pakaian jeung buku-buku. Ku Suryani dijajabkeun bari hatena teu puguh rasa sieun ku bapana bisi dinaha-naha peda tepi ka pabentar paham jeung nu jadi adi katut salaki. Cagtuna kaayaan Yunus jeung Suryani katut Mang Damiri, ayeuna urang caturkeun deui Sari. Anu geus teu puguh karuhan nasibna, harita teh leumpang sakaparan-paran, teu puguh anu dijugjug. Da tetep can apal kana seluk-belukna kota Bandung, ukurnya hosaware, kitu ge teu apal pisan, da ukur saliwat-saliwat. Padon poe moreret nyorot kanu laleumpang, karasana ku Sari mah asa ngan kamanehna sorangan, no memang keur tunggara hate. Atau puguh panasna cahaya panon poe teh matak nambahan sedih jeung nalangsa asa dipikeun kuno jadi denungan. Tapi lila-lila mah ka nyeri jeung katunggaran teh teu karasa teuing beratna lantaran Sari kaburu sadar yen dirina keur meunang cocoba jeung deui inget kana papatah Mang Damiri yen jalma mah teu anger dina hiji martabat sarta ulah boga rasa yen jadi jalma pangnalangsana sabab loba keneh anu sejen anu leuwih parna batan dirina. Ya Allah ya Robbi, mugi Gusti maparinan kasabaran ka diri abdi.
oge bagi Gusti maparin pituduh ka abdi. Nah kedah kumaha alitos kieu. Gusti maha uning ngakana naon-naon anu nuju karanapan ku diri abdi. Duh Gusti, naon atuh dosa abdi dugi ka ngalaman kieu. Cek Sari dina hatena teu boleh sumamat kanu maha kawasa. Pikiranana teu boleh kumalayang rusras ka jaman nu geus kaliwat. Breh kacipta deui dina mangsa-mangsa pabentar paham jeung kolotna tina urusan jodoh. Breh deui ka sawang manehna init ka Bandung teh teu karana idin di indung bapa. Barang inget kana hal eta, Sari ngalaketei hatena ngarumasakeun geus loba dosa jeung kasalahan ka kolot. Atuh berebei Cipanon barijil, lain sedih ku pangusir ti dunungan, tapi ngarumasakeun dirina nu geus lamokot ku dosa ka kolot. Duh Gusti, meureun abdi teh doraka ti kolot. Ya Allah, mugi ngahapunten kana sagala rupi kalepatan abdi. Sari sadar, manehna nu salah, manehna nu doraka ti kolot. Nu akhirna menang cocoba anu kitu beratna. Sari terus lempang tepuguh tujuanana. Estuning lempang sakaparan-paran, ukur nuturkeun indung suku, mapai-mapai bapana lengkah. Panasna panon poe nu moreret teu dirasa. Pasuli warna kanaraan teu dipalire jongjon lempang bari hatena teu oleh ngarasa ringrang. Akhirna ngarasa capek koloyong ka hanapeun tangkal kai nu aya di sisi jalan. Sari ngalungsar bari ngurutan bitis. Awak karasa seger katiup ku hiliwirna angin leutik. Sari rumpu rampak kana jeroin kutangna, rutret kana pakaian anu aya dina dirina. Kakara sadar harita, manehna teh rudin pisan. Lantaran turun ti imah teh make pakaian paranti digawe. Malah mah kalotor, tadi balas deku bari kepel jabatas menang panyiksa ti Susi. Dasar milik diri bagja awak kulak canggem teh. Ngan tepi ka dieu cigana. Tadi aing yang jirek ngagugu kana kahayang dan Yunus hitung-hitung pamulang tarima. Cigana pamulang tarima teh. Jigana pamulang tarima teh ngan cukup tepi ka poe ieu. Sateuleuna mah aing teh kudu paturai. Tapi moga-moga we ieu katunggaraan teh mangrupa pamuka jalan pikeun datangna ka bagjaan anu bakal kasorang. Cek Sari ngomong sorangan, panonna melong ka jalan anu teu oleh rame ku rupa-rupa kendaraan. Beuki lila beuki beurang panon poe dengdek ngulon. Sari ngarasa lungse bakat ku panas. Katambah-tambah beuteungna lapar mane murilit. Ret ka tukang dagang mane kumetap kabita tapi rek jajan teu boga duit. Kapaksa we ukur elok-elokan dina tikoro. Ma, hapunten abdi teh ieu tingali abdi. Katalang sara meureun teu menang rahmat tinu jadi indung. Duh Bapak, geuning kieu karasana adi jadi jalma bengal. Teu nurut ka kolot. Hampura Bapak, abdi pinanggih jeung lara. Leng-leng Sari jiga anu ilang rasa sirahna karasa berat. Bumi asa dengdek sora kendaraan asa ngagulung jadi hiji. Ngaguruh jiga gunung gitu. Tatempoan jadi ranyai pating buri nyai karoneng pating gurila. Karasana meni asa tepuguh nepi ka katurolengan. Tungtungna Sari leungit kasadaran tina awahing capek jeung lapar. Katambah-tambah menang tekanan batin nu lain lumayan. Ulahek sirah Sari kagigir awak nyarane kana tanggal. Daya tangan pangawasa lir kapu ka ibunan geus teu inget-inget estu pasrah kana nasib. Cagduna heula kaayaan Sari nu keur nandangan katunggaraan ngadon nyampai di sisi jalan jiga jalma buangan anu teu boga panyalindungan. Kocapkeun di alun-alun Bandung. Harita teh aya 2 jalma keur laleumpang bari galecok ngobrol bangun galumbira pisan.
Serog ke pojok kidul kulon gek dariuk dina bangku nu dijieun tina tembok panonna rara tereret ka ditu ka dieu jiga aya anu diteangan. Pak, tuh, ini kan euy, teu lempang sorangan. Sakuna kemung ngajingjing kantong plastik leutik paroman alum jiga keur bingung. Pasti lempangna bari kalamun euy. Moal pati mirosea kana kayan di dieu euy. Ceuk eta jalma nu make jaket hideung eta jalma taya lian Iwati Samad. Nu kungsi jadi napi dibanceuy sarta ayeuna geus bebas. Kasebut teh nya residipis ngan geus buron deui lantaran loba laporan di masyarakat yen Somad jeung Karmo teu ngarobah adat malah mah asa tambah wani jeung beuki maceuh. Alah, naon sababna make nunjuk jalma bingung euy naon gunana keur maneh. Mad, di dieu mah lawatan manusia tang tuh we nu ngaliwat teh. Rupa-rupa ya nu kasep, nu gelis, nu goreng batut, nu janggung, nu penek, nu lintuh, nu begang. Awewe lalaki banci tapi nah make di pikiran jeung di titenan antep we kecape-cape dah moal ngahasilkeun. Temal Karmo tepati dari malah mah ngomongna bari ngareretan ka belah kidul. Di dieu loba mobil kolot nu ngajajar jualeun jiga nama. Dasar jelema balat celeng mah. Malagung jeung bodoh teh diingu wae maneh mah. Cik mikir-mikir atuh. Apaan urang teh isu karek menang duit 500. Mae kana naon? Rokok ge geus 1000-eun. Da kulantaran gitu, kudu muter-utek euy neangan keur piduiteun. Alah. Nya tapi kudu nu kahar teh piduiteun mah euy. Nah, da eta ge kahar itu tempo lembana ge samboyongan. Jiga nu katur lengan, hayu urang tuturkeun. Engke lamun nyorang jalan nu rada heureut, tupak ti gigi rapi-api ka sigeung. Engke sakuna rek disabet ku dewek. Keur naon nyabet saku? Lain saku bajuna, si sakuna sia belegug. Samad jegat bari molotot ari Karmo seuri. Nelik. Kana rupana jeung dedegan mah si sakuna moal kanal moal paling 5.000 ka handap lah. Nu penting mah duit titik ya. Samad lempang ti heula nuturkeun jalma anu diincerna. Karmo nuturkeun teh jiga-jiga rek niat jahat. Tuluy kaluar ti alun-alun muru ka kidul mapai jalan Dewi Sartika jigana wae si lalaki anu diincer teh rek ka kebon kalapa. Megat kendaraan umum. Sangeus mentasan parapatan. Samad jeung Karmo geus bisa nyusul eta jalma. Digendeng kuduaan Karmo ti kenca ari Samad ti katuhu. Sedengkeun jalma eta teu malire jongjon we leumpang. Sabab geus biasa di kota mah nu leumpang teh pagiling gisi. Geduk Karmo teh nu merageun awak ka eta lalaki atuh si lalaki teh hampir ngajong jolong kakatuhu ret kakenca bari muncereng. Kunaon numpak teh? Dupak ting. Punten Pak, eta ditajong punten. Karmo sasadu sopanaker. Si lalaki teu ngomong deui terus lempang nuluykeun maksudna. Teu karasaeun waktu tadi disigeung ku Karmo si sakuna dicokot ku Samad. Da maningan sakilat kacabut kabeh. Si lalaki teu sadar sabab dicokotna bareng jeung kasigeung teh. Lalaki neruskeun lampahna ka kidul ari Samad jeung Karmo ngaranna gret kakenca ret kakatuhu tungtungna balik deui ka alun-alun. Gek dariuk dina bangku urut tadi nu kaparengan kosong. Hebat euy. Samad seuri bari ngodok saku baju gorehel. Barang-barang nu meunang nyabet teh. Kana lemad. Tah tempo aya duit 10.000 salamar 500-an hiji. Ratusan tilu lamar aya karcis beus we. Aya papir, aya kertas keke naon eusina nya. Samad meberkeun kertas leutik nu hiji jeung duit. Barang breh Samad seuri bari maca kertas teh. Parikeun atuh macana euy. Cek Karmo.
Raden Rangga Dengo Jalan Karapitan nomor hiji 5 genep Kepala Bagian Pemasaran Kepala Personalia PT Kota Raya Bandung. Pesan Bapak wayah anak budak ngoran kamari ngalamar kudu ditarima, penting gerpura mencetan bitis ari caranggel. Hahaha samad seuri bari mikeun kertas kakarmo. Oh hahaha rek neangan Raden Rangga Dengo tadi teker bingung jika nanya can nyahoeun Jalan Karapitan cik eta aya KTP di mana cenah jeung sangarana. Ngaranna Sarmawi, alamat Kampung Nangklok, Desa Namprak, RT 11 RK 1 Kecamatan Talaga Wetan. Oh di kampung euy paingan. Alah piceur nu kitu patut mah da mulai gunana cik duitna bagi 2 lah, dewek hayang meuli sirup anang ieu. Cek Karmo geus teu sabar hayang geura manggih jajan. Lanan ieu aya kertas deui saceuwir naon isina ieu? Sok baca tarikeun. Jamu galian rapat 5 bungkus, kunci sadu, sukro 1 kilo. Haha, catatan balanyaan pesanan pamajikanana meureunnya euy. Mitra samad ukur nyerengeh kertas saceuwir dikekesak lung dipiceun, malah KTP oge dialungkeun kanu bala. Terus mikeun duit 10.000 ka Karmo. Tah beulikeun kana rokok tah, sesana urang duakeun. Karmo teu talang ke manehna nampanan duit terus ngaleos ka tukang rokok teu kungsiri geus balik deui mawa rokok jeung duit sesana. Harita keneh duit teh dibagi 2 geus kitu mah samad jeung Karmo ari nit deui rek neangan rejeki ku jalan haram. Akhirna nu jalan-jalan teh anjog ka Jalan Ciateul palebah parapatan ngaraneg lantaran nempo hiji mojang anu ngagoler sisi jalan. Teu jauh tina tangkala kai. Mad, tu tempo aya nu ngagoler sisi jalan deui sahanya. Karmo nunjuk ari samad mureleng jika nu hayang sidik pisan. Heueuh dewek ge jadi penasaran. Urang sampeurkeun yuk. Ayolah sugaran aya gunana. Kumaha mun gelo? Keun bae nu gelo ge urang mandian heula we lah. Duanana nyampeurkeun ka nu ngagoler sisi jalan, barang serog samad gahulang. Manehna asa wabuh ka eta awewe nu tayalian iwati. Sari nu katalang sara gek samad diuk dina akar panonna neuteup kana beungeut sari. Jiga wawuh euy. Cik hidikeun cing tanget. Heueuh ieu teh awewe nu bareto di Cicadas teh euy. Hehe. Aya bagja euy bisa pabagi deui. Tapi kalanan ieu teh hirup keneh eta bagus bae euy. Karmo ngaragamang kana dada sari. Tapi wemeh tepi ditepak ku samad. Ish, mano gaga apa sih bisi kokon monongeun? Keun ku dewek ngarapuguh ieu. Ragamang leungeun samad kana dada sari, tapi ditepak ku Karmo. Kunaon sia teh Karmo? Nya orang dewek. Ngarah adil atau ngarang padadana. Mending ngarang babeungna bisa kuduaan. Ngarah teu sisirikan. Bener? Samad teu ngomong deui Ragamang kana beuheung sari. Karasa aya keneh nu kaketegan kitu deui pigelang leungeunna. Aya keneh keteg jantungna anu karasa atuh nyeh duanana seuri. Tanda ning bunga lantaran baroga niat nu mandiri. Alah kumaha geus kieu mo? Taekeun kana bemo urang bawa ka imah. Tapi euy kalotor kieu urang mandian heula. Bari mandi urang kieu. Yuk, harita keneh samad megat bemo anu ka Cicadas. Sari dipayang ku Karmo bus kana bemo atuh teu kungsi lila oge samad jeung Karmo. Geus aya dina jero bemo nu ngadius mapai rute nu ka Cicadas. Gancangna carita samad jeung Karmo tarepi kanu dijugjug. Sari dipayang dibawa ka tempat panginepanana bus ka jero digolerkeun dina bale-bale nu geus reyon. Gek duanana dariuk silih teuteup. Kumaha lamun geus kieu mo? Tong sok podo rangsadan heula susugadan aya barang anu berharga. Aya alisa gram oge lumayan bisa nambah-nambah pangasilan. Nah bener gitu euy. Samad ngagaradah sari tapi teu manggih barang anu aya pangajian
Da puguh make pakaian oge ukur saraket awak, boro-boro aya duit atawa emas, baju jeung samping nu dipake ge kotor. Naonan man? Naon iwal ti bunga ngok. Eta ge barang berharga sia, tapi ayeuna mah ulah waka digarap. Mending sia sare heula sakaliankeun we engke bunga ngok mah. Urang garap nangke kemun peuting, urang pigawe kitu. Urang nehanna lake jo dewek mah hayang dahar yeuh. Ah maneh we nu ini dewek mah capek yeuh. Ih, sok itu maneh Mamad. Juga tuh pilih genti euy. Pada kamari dewek nu balanya. Ayeuna gilir maneh. Alah terus terang melang dewek mah bisi beakeun. Samot dewek ka warung teh tangtu anjangan beak. Alah nya moal atuh piraku dewek rek hianat ka sobat. Mitra, sabot pacental-cental kitu sari lilir. Parai parora bentar rara tereret ka kenca jeung kakatuh hate sari teh heran. Lantaran bet aya di jero imah. Di hareupan ku dua lalaki sari kerung terus peureum deui. Nginget-nginget nu geus karanapan. Jadi geus gugah nyai, kunaon atuh nyai teh? Samad atoheun nempo sari nu geus lilir teh. Tapi sari teu nemalan kalah ngagebeg bakat ku reuwas. Asa apal karena sora samad. Jung cengkat. Karasa sirahna lieur beuteungna murilit lapar. Ieu teh aya di mana sahari anjeun? Sari mencorong ka samad. Tenang nyai, ieu teh aya di imah Kang. Aman moal naon-naon. Sok ulemkeun deui lah. Ulah tuh bamu da teh aya pikairaeun di dieu mah. Hari anjeun saha? Sari ngaleper loba ka paur. Akang samad. Eta karmo. Sobat akang nu satia piraku poh deui. Samad teu asa-asa ngabejakeun ngaranna. Malah karmo ge disebutkeun bari ditunjuk. Rek naon mamawa kuring ka dieu? Wah naon-naon nyai kan ukur rek kajak senang-senang we. Ayo urang anjang ka surga. Ulah rek mikiran ka sedih jeung ka bingung. Maning oge suka bunga. Samad seuri tapi teu nyari. Kadengena kalah matak ijid asa garetek kana ceuli. Sari teu nemal deui. Sakilat ge manehna ngarti. Yen Samad jeung Karmo teh baroga niat jahat. Sari mikir neangan akal nu hade. Pikeun ngabebaskeun diri dina cangkraman nu jahat. Sing betah nyai, mun daek kieu babarengan jeung Akang, moal susah barang dahar lah. Hayang naon-naon ge mah burung kacumponan sabab duit loba. Kasusah eueuh. Geus we sing daek sing betah di dieu. Mending ge urang hirup babarengan lah. Urang kumpul kebona aya dua ieu. Cek Karmo manehna mah carana teh leuleuy teu kawas Samad. Tapi ieu ge kahartieun ku Sari yen duaan teh. Yen nu duaan teh boga niat jahat. Samad jeung Karmo paheula-heula ngajukeun pertanyaan. Tapi taya nu dijawab tungtungna Sari teh ngahuleng. Mimitina mah buringas. Terus parona buburilengan jiga anu kasurupan. Lila-lila cikikik seuri bari ngagaroan sirah atau buuk anu kalotor teh jadi aut-autan. Ririaban matak kukurayeun. Samad jeung Karmo ngajenghok duana nangis sadasieun ku Sari. Nu ngadadak robah jiga anu kasurupan. Hei, daun randu, daun kunci, daun nona, daun jati. Selain teh hayang naon ari rindu ulah benci. Aku cinta setengah mati. Mitra barang ngadenge omongan Sari kitu. Samad jeung Karmo ngajenghok reuwas. Malah mah Karmo mundur ngajauhan panonna neuteup kana beungeut Sari nu ngadadak puringas. Samad ngahuleng. Manehna teu ngarti kana lalampahan Sari. Pok deui Sari nyarita niron-niron anu teu waras, jiga pisan anu teu hideng. Manis pahing kaliwon wage, amis teuing cau Ambon. Cau Ambon anu gede, gedenya maneh, gede henteu atawa leutik sagede kieu. Cek Sari nepak pigelang leungeunna, suraseuri bari molotot kawas anu kasurupan. Ari Samad jeung Karmo geus teu mikir panjang deui. Maranehna boga sangkaan yen Sari teh teu waras geuning atawa OTM alias otak miring. Tungtungna Samad nangtung. Masalah ieu mah gelo euy. Teu kunaonnya paingan teuing bet ngagole dina trotoar. Mana kitu ge geus eueuh nu daek kampihan bener euy. Mun geus kumaha mo daek sia maneh ngagarap nu gelo.
sudah aja digegel terus dilegleg karmo ngabir-gidig bari ngejat ngajauhan Sari. Ari Sari hate nama atoh lantaran akalna kena bisa ngabebaskeun diri tina bahaya terus nuluykeun sandiwarana. Akang, eta mah mani balatat kunaon irung teh mancung. Nah atuh liangna bet dihanap. Kolot-kolot teu boga cedoh bet eleh ku tukang kai. Cek Sari ngetaya pelalaunan ngadeukeutan ka Samad jiga rek ngarangkul. Puguh we Samad teh mani muringis. Manehna ngejat. Sia. Mentang ke bawah dia ngarambak. Ka aing sia. Bisa ditampiling sia. Ada kah? Aing bete sudi sia reureuh anjing nu gelo. Sina anjing ka Ahmad euy, rujit euy lah. Cek Armo ge ngusir ka Sari sabab mau ngaringukut awewe gelo mah. Hate Sari surak bari teu poho nganuhunkeun kanu kawasa. Lantaran akalna bet mawa hasil dipercaya ku Samad jeung Karmo. Tapi Sari teu getas harupateun. Ditita balik teh kalah ngahajakeun ngagoler dina bangku panjang. Anu geus reyod, reupeurem jiga anu nangtang. Tapi Samad jeung Karmo kalah kabeuki ijedeun. Karmo, sina ini sia euy, kunaon diantep wae. Dipek wae ku maneh lah sanggeuk dewek mah. Tapi euy geus tangkarak kitu tuh, keun bae lah nu gelo ge. Hoream teuing sia. Mun nya sia rek migawean nu gelo. Apaan lain maneh kungsi? Oh, baheula eta mah baheula. Heuh nya euy, diheula teh mandi-mandian heula nu gelo teh. Sok atuh ayeuna tak naon. Mongah diheula ge euy jadi panyakit. Mitra tungtungna duaan patuding-tuding. Sari teh diusir ku duaan siana nyingkah ti dinya. Mimitina mah Sari teh api-api mung ini. Malah makalah karek ngarangkul ka Karmo. Tapi kulantaran terus-terusan dititah init ku duaan. Antuk nama Sari bijil bari suraseuri. Ulat kelet jiga nu nya pugoe ari nenyo. Kalet nama matak nyeredet atuh. Runda trinatna matak teh balaat. Heuda pugu jeroana nama sadar Sari teh teu naon-naon. Tapi Samad jeung Karmo geus percaya yen Sari teh gelo. Atuh kalah pating puringkak bulu punu. Atuh nemponu ini teh ukur molohok Sari teh. Sari ngupat jeroeun hatena tina wahing ku bunga. Teu naon Gusti Namah Agung. Geuning ari ku akal mah salamet abdi teh. Nuhun Gusti. Kitu cek hate Sari bari terus nongtoyod ningalkeun patempatan Samad jeung Karmo. Beuki lila beuki jauh antuk nangiles dina pengkol. Cagur. Wara mitra hanya kal kabujeng neng nong. Dugi ka dieu heula. Insyaallah enjing urang teraskeun. Hapunten samudaya kalebatan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaga.